Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Gumilar jeung Arman teu cicingeun jeung berebet ngarudag nu malabur. Tapi eukeun mah poek katurug-turug kalebah dinya mah tacan apal bener. Badira sabaturna weleh teu katimu. Kalah manehna duaan, apruk-aprukan teu puguh lantaran leungiteun tapak. Dugi ka dinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Cag urang tunda heula. Ayeuna mah urang nyaritakeun kaayaan di tempat sejen. Gelebugna angin dina mangsa ngagayuh ka subuh. Geus lain deui matak horeamna ninggalkeun pangsarean. Kahayang mah terus we ngagojod ngahenen morongkol kawas peusing. Mun seug teu inget kana kawajiban pikeun nyumponan kaperluan sapopoe. Butuh ku hirup nu mayeng sanajan kahirupan bari pot-potan. Saperti kaayanana buruh-buruh sadap getah. Sigana teh arinditna mani paheula-heula patanginas-tanginas. Teu nolih angin ngagelebug, teu mirosea papedut nu ngabeleg-beg nutupan jajalaneun. Poe keneh oge geus ting kolontrang ngajingjing ember nu pinuh ku mangkok-mangkok getah. Ting haruyungkung bari gado noroktok. Jaba dampal suku mah lalinu. Nincakan batu koral jalan geus teu dirasa ieu. Kusaliwatan mah siga pisan nu kokomoan hirup teh. Teu beda we tinu ditumpakan ku haliah dunya. Tapi mun teu kitu rek kumaha atuh. Da puguh buruhanana ditangtukeun nurutkeun kumaha bebeunanganana. Gede hasilna gede deui menang duitna, gawe borongan. Jadi teu matak heran lamun paraeh poso teh digarawena. Meres tanaga ngorbankeun kasenangan pikeun ngudag kasenangan keneh bae. Jadi mun dipikir dirarasakeun mah asa aneh pisan hirup teh. Nu diarudag teh kasenangan hirup, tapi dina praktekna manis sakitu banting tulangna. Dug hulu pet nyawa. Malah geus tara inget kana dahar-dahar acan. Anu sasatna ngariripuh maneh. Anu oge ngorbankeun kana kasenangan hirupna.
Kiraksa oge nu biasana indit kapagawean teh isuk-isuk. Harita mah manehna geus hudang keur cenekul we hareupeun hawu. Nah heureuk cai bari mubui sampe. Perkara hudang subuh mah gorejag naker tara kaelehkeun ku kuli-kuli tengahan. Aya keneh teh mana? Kiraksa nanyakeun ka Maimol, nu harita cenekul we ngalulungkut keneh hareupeun engon. Kawas nu ngararasakeun kahoream rek kacai teh. Tadina kaleng. Molon Maimol ukur ngareret. Puguh kosong ge ah. Ceuk Kiraksa ti dapur bari leungeunna uyup ayap kana galar. Pirahaku kakara ge meunang meuli uyum kamari. Maimol masih keneh ngajentul dina tempatna. Ari taeun teh. Aya mah moal nya oge nanyakeun atuh. Sora Kiraksa ngebrehkeun ka keuheul. Na ka mana atunya? Maimol rarat reret kana palang dada di jero imah. Ret panonna kana bungkusan daun tisuk. Ieu geuning. Yuyum meureun uki pagawean teh. Disulap-salap dina palang dada. Ceuk Maimol bari ngojengkang nyokot bungkusan teh nu nyelap dina palang dada. Naon mak? Yuyum. Nyi Arum nu memang harita geus nyaring norojol ti enggonna nyampeurkeun indungna bari rucang-ricang. Iya nu nyelapkeun bungkusan teh dina palang dada. Ceuk indungna bari ngaleos ka dapur. Puguh mah oge. Geuning kamari burit apan emak nu nyician teko teh. Nyi Arum mungkir. Nya poho deui Yum. Da malum geus kolot mak teh. Hampura we. Puguh ge limpeuran mak mah Yum. Geus pikun komo. Puguh-puguh geus pajarkeun teh tacan keneh. Kiraksa ngahehe bari ngareret ka pamajikanana. Aki-aki teh kan anu kitu patut teh pagawean teh. Mun teu beunang ditunda nun. Maimol ngajengkat baeud. Kujili gue turun kana golodog rek kacai. Nyi Arum lain milu kacai, kalagek diuk ngajogo nyarande kana bilik. Sirahna ngadanghengak neuteup lalangit kawas nu keur milang usuk. Lain gara kacai, Yum. Da geus beurang ieu teh. Ceuk bapana bari neundeun deui teko panaheuran kana liang hawu. Curulung deui sian cai atah. Nyi Arum lain ngagugu. Nembalan oge henteu, ukur ngareret we ka bapana. Luk tungkul, sirahna ditumpangkeun kana dua leungeunna nu nyilang dina tuurna. Duh, sakedeung deui ge brai-braian. Kiraksa nyarita deui bari mukakeun panto dapur. Hoream. Nyi Arum nguniang hudang laliat naker. Heg mereskeun buukna nu ngaroyom kana tarangna. Ngarawel wadah sabun beko nu dikaitkeun kana paku palang dada. Jurut turun, samping sarungna diharudumkeun kana sirah mindingan angin. Kiraksa ngareret nyeeng lenghoena nu jadi anak. Bari dibarengan ku renghapna napas panjang. Nu diheusi ka nyaah jeung kadeudeuh nu tanpa wates wanganna. Lantaran petalakuna nu jadi anak itu teh sasat robah pisan lamun dibandingkeun jeung kaayaanana nu keur waktu ka tukang-tukang. Kituna teh tisaprak manehna ditinggalkeun ku gumilar. Buah hatena nu jadi bahan panyileukan unggal peuting. Lain bohong lamun peuting mindeng ka impi-impi beurang mah kawagunam. Mun rek sare bari ngagoler teh gawena ngan ngaherang nyenang. Lalembutan kumalayang ngalanglang buah ati kembang mata nu geus miang sasat kebo mulih pakandangan. Dicipta adeg pangadegna disawang rengkak paripolahna.
serina lempangna tetepna mani asa napel dina bibir mata. Komo sorana nu matak gantung dengeun teu daek leungit-leungit galindeng dina daun cerina. Mun ti beurang sigana teh saincak-incak ngan kitu salah kieu salah loba nganteur sakarep hatena. Daek soteh digawe awahing ku dipaksakeun kajurung ku pangabutuh. Tapi nya kitu teu bisa jejem. Jadi mineng digeunggeureurkeun ku manorna. Ari awak nyang hareupan pagawean, ari pikiran kumalayang teu puguh di mana enteupna. Ari digeunggeureurkeun sok rampang reumpeng, teu puguh cabak, teu puguh pola. Tungtungna molohok bengong, kawas budak jantungeun. Balik ti pagawean, nu biasana sok daek babantu teh. Kitu we kaprak-kaprak di dapur. Mun teu ngagoler sok ngajentul di kebon gigireun bedengna. Dihukna dina bangku nu sok biasa dipake niis. Tapi sakali ieu mah bangku paneisan teh jadi tempat murageun cipanon. Da ari ngadon nyegruk di imah mah teu kadugaeun ongkoh sok digarah geureuh ku inung bapana. Ganja dangu kitu sakadar gambaran Nyi Arum sapopoena. Sanggeus manehna ditinggalkeun ku Gumilar. Teu kalis ku dibeberah kunu jadi indungna. Digedean hatena supaya ulah ngajelenggut teuing mikiran kanu keur nyaba. Ih, anger we, taya pisan tapakna. Babakuna mah sok sieun jungjunan jalir jangjina. Dinten teu oge. Kembang ros nu laligar di patamanan mah moal ieu sarua jeung kembang malati sisi jami. Sanajan bener dibaturan ku Arman ka piadina. Ari rek nyeleweng mah tangtu bae bisa. Ulah-ulah saruana kaayaan di kota kitu nu ceuk anggapanana pinuh gogoda rancana. Teu heran lamun rai poe teh awakna Nyi Arum beuki lila beuki ngorotan. Kaayaan badaniahna teu sanggupeun mun dipake nampung katunggaran hatena anu beuki lila beuki parna. Karasa tu geunahna dabongan tipuhit teuing. Komo sakali mangsa mah waktu manehna balik ti pagaweanana ngaliwatan kebon karet nu keur meujeuhna disadap. Tembong sababaraha urang budak awewe keur meujeuhna. Digarawe galumbiranaker. Sanajan teu bari tepak toel, da puguh pernahna paanggang-anggang. Tapi heureuina teh mangrupa silih gonjak nu diebrehkeun ku haleuang sisindiran anu ditembangkeun silih tempas. Ceuk nu saurang. Ulah sok ngabotol limun nani. Hayang mah kucurkeun bae. Ulah sok getol ngalamun nani. Hayang mah tuturkeun bae. Kolear ditempas ku Nyi Enung. Sorana denger bangun gahar. Pilelean tungtung pecut ai. Kararas daun cau manggala. Pilelean tungtung imut ai. Lamun melas kuring bawa. Hiji lalaki nu keur nyici-nyicikeun geutah tina mangkok kana ember. Ngareret bari nyarengeh seuri. Kolear we ngahaleuang milu mairan. Ogo we. Pikeun Nyi Arum mah matak nambah-nambah ngesetan kana hatena. Ari ras ku pok-pokanana ngajarkeun teh cenah. Bade desa candi bilik nyai kumaha pipantoeunana ulah maksa sanes milik nung sanes pijodonana. Nyi Nining nu tadi pangheulana ngahaleuang
rekat naker nempas bari manyun kajang encuy nu mentas bieu ngahaleang basana teh kakaler murono kuli Kang Cuy sakalian yang sado ditoker 1000 kali nyamang ajum moal oleh sumondo. Kutan teh rek sumondo bae nining. Uing mah rek serah bongkokan we kajen gelut heula. Pok nanyi enung bari ngareret ka encuy. Anu kulat-klet bae ka manehna. Eralang mah naamis mata Kang Cuy. Nyiar dukuh menang ranji. Ulah kapalangnya cintanya Kang Cuy. Masing kukuh kana janji. Hei dedeh aya kitu na kutan teh nyenung. Nah tukang Cuy ari geus janji masok ngotelan batur. Geuning eta sing karunya kanung. Manehna teh sok nguyung bae. Mang Ajum nyambungan. Isuk jantung sore lodong atuh nyenung. Tiberang kariluasna. Isuk lantung sore toong nyenung. Tiberang kariwaasna. Nyinani nu tita tadi ngan nyarengeh bae. Ngadenge babaturanana tingkolear ngahaleang. Manehna geuwat nempas. Kawasna bae inget kabebenena. Malam tua Kang Mamat. Tuel nyayang di astana. Handel meureun handel nyajeble kahayang telaksana. Nyi Arum teu sirikna ngarempeiek. Lantaran awakna ngadadak ramoh poe lalungse. Laleuleus satulang sandi. Ngan untung we harita teh bareng jeung indungna. Manehna muntang kana tak-takna maksakeun leumpang. Bari hate mah geus teu puguh rasakeunana. Ati peurih lir digerih. Jajantung ratug lir didudutan. Ari ras kupok-pokanana nu keur nyaradap asa pisan. Sindir sampirna teh ka manehanana. Anu antukna ngarasa nyeri kabina-bina. Datang ka bedengna. Geus teu tatapasini deui. Koloyong bae Nyi Arum ka anggona satengah meubeutkeun maneh kana pangsarean. Segeruk we. Maena ceurik ka nyanyerian. Ditungguan ku indungna oge teu bisa naon-naon. Nyang hareupan nu ceurik balilihan teh. Malah manehna sorangan ge kalah pipilueun ngaragrageun cimata. Di harita Nyi Arum terus numpi teu kaluar-luar. Nepi ka sore ngajepat we teu hudang-hudang. Ditawaran dahar cukup ku gideug. Dipaksa dikeukehan kalah ka nyegruk ceurik. Heg dibeberah dilelejar kalah ka beuki ngaguk-guk pikahariwangeun. Peutingna awakna Nyi Arum jadi nyebret panas bari ngocomang sasar. Miminengna mah nyambat-nyambat gumilar. Atuh kiraksa jeung Maimol kacida reuwaseunana. Teu nyangka Nyi Arum bakal kitu geuringna nu sasat dadak-dadakan. Kang Jana Kang Uum. Duh Kang, nah mana tega-tega teuing Kang. Kang, hieu mah Alim di kantun. Duh Kang, kamana wae atuh Kang teh. Nyi Arum pegat-pegat nyaritana, teu weleh nyambat-nyambat buah hatena, anu ayeuna geus kacipacing. Ngilik kitu galagatna. Kiraksa teu talangke deui leos bae neang Pak Ibro nyaeta dukun lepus nu kamasyhur tukang ngubara nu gering nu dianggapna
kasibat ku dedemit nu ngageugeuh di dinya. Dukun geus datang, haseup geus mimiti ngelun, tina parupuyan anu nimbulkeun seungitna nyamuang. Geriem, Pak Ibro mapatkeun ajianana nu mangrupa jampe pamake tumbal parancah. Di hareupeunana ngagelar baskom, dieusi ku cai atah, diauran ku kekembangan, pikeun ngamandian nu gering. Tamat macakeun jampe pamake, heg Pak Ibro ngareret ka Ki Raksa, bari pok manehna nyarita. Ulah salempang Ki Raksa, ceuk rasa kuring mah da moal katut uluyan si Nyai teh. Lantaran dedemit nu numpang dina waruga si Nyai geus janji rek init cenah. Ngan menta dianteurkeun ku hayam bodas minangka tutumpakanana. Geura isuk pageto oge cager. Sing sabar we, jamakna. Ceuk Pak Ibro heuh pisan. Ki Raksa atuh meuni dagdag-degdeg, pogu hayam bodas mah teu boga. Nya kapaksa peuting-peuting ngahilian ka tetanggana. Da eta cenah teu meunang diisukeun, ceuk Pak Ibro teh. Sanggeus meunang hayam bodas mah bari dikeupeulana sakadarna ku Ki Raksa. Pak Ibro buru-buru balik, dadakuna mah bisi aya deui nu neang. Memang kitu ilaharna. Isukna panyakit nyarum dengdeng we. Sakitu cai dina baskom geus beak diceborkeun. Atuh nu dina botol diinumkeun. Malah sigana teh kalah beuki parna. Lantaran keur mah awakna panas ari pek dimandian ku Ciatah. Teu burung kawas nu diceos. Kiwari sasarna teu eureun-eureun nyambat-nyambat gumilar. Atuh lain deui dikieuna Ki Raksa samagahana. Dagdag-degdeg ngurus nu gering teh bari jeung digawe deui. Pepeurieun Maimol. Poe eta ge teu asup digawe lantaran ngurus nu gering. Ari kudu eureun kabehanana mah meureun matak ngangkruk. Sugan teh jang jirek jadi moga duit pisaur tadi. Kanca dangu sadayana. Lantaran nu gering Nyi Arum beuki ripuh, kalawan barempug jeung Pak Uhi melenyang we. Ki Raksa ngabejaan ka Aki Sidik, pang-pangna mah nyaluuh menta tulung. Dumeh tarekahna Pak Ibro ngubaran Nyi Arum teh taya mendingna. Mun teu disebutkeun kalah kabeuki payah oge. Harita keneh oge Aki Sidik bisa diiringkeun. Sadatang-datang geblus we kanggona Nyi Arum sarta gek diuk bari neuteup ka nu gering. Ret Nyi Arum mireungeuh ka Aki Sidik anu harita aya gigireunana. Anak gurubung teh hudang bari ngagabrug ngarontok ka Aki Sidik jeung sasambat. Duh, Kang nah mane tega-tega teuing Kang teh. Nyi Arum ngagebi-gebi Aki Sidik muntangna ti paparekat. Ceuk Aki Sidik bari ngusap sirah Nyi Arum. Anu keur nyang saya kana dadana. Mireungeuh ka Nyi Arum kitu geus teg we Aki Sidik teh. Yen Nyi Arum teh sasat kaedanan ku gumilar. Kawasna bae tadina dilamun teuing. Ki Raksa jeung indungna mireungeuh Nyi Arum muntang ti paparekat ka Aki Sidik bari jeung nyambat-nyambat ka gumilar. Teu ieu barang geureuh atawa kedal ucap sakecap. Nu puguh mah ngan ukur ngecelakeun cimata kasedih anu bijilna merbe teu kaampeuh deui. Tos geulis tong nangis bae. Keun engke urang teang uum teh ka Cipacing nya. Ayeuna mah golerkeun we nya nung. Aki Sidik ngupah ngapeh nu gering. Bijil ti kamarna Nyi Arum. Aki Sidik terus we ka cai rek ngadon wudu.
Paracat deui ka imah heg salat sunat 2 rakaat. Sanggeus aweh salam teu buru-buru ninggalkeun sajadah. Tapi manehna terus ngadua husunaker nyuhunkeun pituduhna ti Nu Maha Kawasa. Cengeng manteng ka Zat nu ngadamel makhluk. Kubakating husuna Aki Sidik teh siga ngan kari kurunganana. Lantaran sama sakali mani teu kadenge renghapna. Oge kaayaan badana salila-lila ngajentul we, teu obah, teu usik, teu ndag-ndag acan. Sakur nu aya di dinya geus erek-esekeng ngadagoan. Aki Sidik kakara cengkat antarenaker goroyoh nyampeurkeun ugering menta cai atah dina lumur gereyem diduaan sok de dibikeun pokna bari ngareret ka Kiraksa. Leutkeun we sarta heg pok-prokkeun nya kana mun-munanana ambeh tiis. Jeung eta Kiraksa Aki Sidik ngahulang sakedeung. Si Ujang Uum teh kudu disusulan. Yang Uum? Nah terus daya harapan gitu Yuyum teh panik. Kiraksa nanyana sewot. Breh manehna teh ngandung kareuwas anu pohara. Is lain. Kapan urang teh keur ngajalankeun akal tarekah. Oge teu kudu reuwas, teu kudu bingung. Perkara umur mah lain bandana manusia. Geus nepi ka ajalna kudu balik mah moal bisa dikoretkeun. Aki Sidik mah patahan Kiraksa. Sumon. Langsung ka Garut bae kitu. Eta abdi teh da kirang apal di dituna. Paraksa kawas nu bingung. Ceuk rasa kuring mah mending teang heula we ka Cipacing. Bisi tacan indit. Ulah disukeun deui. Mingkin buru-buru, mingkin hade. Iya panginten da kedah permisi heula ka pabrik. Paraksa bingung. Keun bae ku kuring dipangbejakeun ka Mandor mah. Pauhi nembrong. Dah gitu. Keun perkara si Nyai mah. Ku Aki ditungguan, ulah melang ninggalkeun. Ceuk Aki Sidik satengah ngajurungkeun. Nyai didoakeun ku abahnya sing tereh-tereh cager. Ayeuna abah rek nyusul Kang Uum. Kiraksa bebeja heula kanu gering. Tarang Nyarum diusapan deudeuh naker. Nyarum teu nembalan. Ukur neuteup ka bapana bari dibarengan ku nyurung kuina Cipanon. Tapi jelas sorot panona nu geus loyo surem teh ngadadak nyiak sinaran cahayaan. Bibirna usik kawas nu rek nyarita. Tapi ngan ukur oyag mut-mutan taya sora nu kaluar. Nya heg atuh nya. Ayeuna abah rek indit. Kiraksa neuteup beungeut anakna. Semu bareurat naker rek ninggalkeun teh. Sanggeus amitan ka sararea, oge geus beak-beak nitipkeun ugering ka Aki Sidik. Jerut Kiraksa turun ti imahna, kalawan dibarengan ku harpan nu matak ngagedean hate. Leumpangna ngagedig ka jalan koral, rek megat mobil kontrak nu rek kapameungpeuk. Ayeuna abdi ngantosan suganuni larek mangeuning gandrung sugam teh jang jirek jadi moga juig ti saur tadi. Kanca dangu sadayana malikan deui Arman jeung Gumilar nuker katatang koteteng leungiteun tapak. Lantaran dipangejatkeun ku Bahdira jeung sabaturna. Geus teu nolih kaayaan peuting nu poek mongkleng, terus we maranehanana kukurusukan di nu bala.
Maksudna rek ngajugjug tempat nabah dira. Sanajan bari dipaparah. Ari pernah na imahna mah gumilar geus nyahoeun. Ngan jalana nu poho deui teh. Ti heula nyahona ukur saliwat katurug-turug ka ayanana ayeuna mah barala naker jajalaneun teh. Tapi awahing ku dikeureuyeun mah teu burung nepi oge. Ngan kasampak teh di imahna poek teu diseungetan damar. Memang biasana imah-imah di pilmuran mah dicaanganana teh ngan satungtung keur nyararing keneh. Hek diintip didedengekeun. Tapi tetela imah teh geus kosong eueuh eusian. Nakamarana marantog setan-setan teh. Gumilar nafsu kapegung bari garo-garo teu ateul. Pokona mah ngarasa hariwang mikiran nasibna nyining sih. Mangkaning sasat keur gering manehanana teh. Wah nyumput mah gitu di imah babaturanana. Arman nanya. Oh nyaho teuing atuh. Ongko da seperti nyaho. Tapi da biasana oge sok ngarumpul di dieu. Memang loba bah dira teh muridna. Ngan kalau lobaanana mah lain urang dieu nu sok dibawa sapongkol mah. Tapi kapalang capek urang ubek we lah. Urang tempohan ka unggal imah. Da teu salebara loba ieu. Ceuk gumilar. Nya mending kayak kitu. Armannya tujuan ongkoh manehna ge leuwih-leuwih ngarasa melangna ka nyining sih. Najan bener tacan jadi bebene. Puguh hate mah geus masket, geus nyangkaruk bulat belit dina ati, sumarambah dina bayah, teu bisa dipopohokeun. Geus kitu mah. Lewas bae. Eta dua sobat teh ararin di tidinya. Unggal imah ditempoan, diintip, didedengekeun. Tapi luput taya tanda-tandana. Meh nepi ka janari Gumilar jeung Arman pating alapruk dibelaan poek-poek kumarayap. Teu sirikna sakur nu bala dirampaan, ditempoan, nu buni-buni disungsi. Tapi weleh nu diteangan mah teu kapanggih. Geus ngarasa beak dengkak, kakara baralik. Ngajugjug teh langsung we ka imahna Pak Adi. Kasampak pribumi keur ting haruleng. Dibaturan ku sababaraha urang tatanggana nu ngariung di dinya. Geus karuhan Gumilar balik kalawan teu hasil. Anak koceak teh maiti ngajerit. Nu saterusna ceurik ngabangingik geus teu bisa diupahan deui. Teu repeh bari kumapang sasambat kanu jadi anak. Nyai Ning, dimana tuh Ning teh gelis? Mangka Ning apa Ning? Gering. Badira, mana kejam teuing. Mana tuh dosa kuring teh, mana ngakaya. Tunggal. Tayakan hiaya. Abang kejam balangsak. Melarat rosa. Gusti Agung. Unggi pun anak diselamatkan Gusti. Jangan kumaha tuh mata ujang. Cik pelungan atuh. Mugi ulah kirang-kirang sabar we mak da ari tarekah mah abdi teh asa kirang kumaha sing percanten kana kawelas asihna Gusti Nu Maha Suci piraku deui mantena henteu nang tayungan ka abdina anu nuju nandang tunggara. Ayeuna oge abdi teh bade mios deui mak wangsul heula teh kahiji bade wawartos pilih dedeupeun atuh kalihna teh eta bade ngadamel obor heula margi teu kinten poekna
Gumilar ngabeberah maiti anu nyuuh sumegruk cerik. Pak Adi anu ti tadi gawena teh nganangkep tuur ngojengkang ka dapur. Hideng rek nyieun obor, kedok motong awi. Turung dieusian minyak tanah tina botol. Wal diwawalan kulala makan. Geus sagala beres heg dibawa ka jero. Geuningan eta tos sayagi. Bade mios dewe atuh abdi teh. Cek Gumilar bari nampanan obor ti Pak Adi. Ke atulanan ujang. Reuheulah sakedap mah. Cek Pak Adi ngalimba ras ku kabelaanana. Beli kabujang mang peret tebih Bapak. Da ku emutan Bahdira teh masih keneh nyumput di dieu. Nyuhunkeun pidu anak we. Heg atuh jalu. Muga-muga we sing hasil. Ya kasaha deui atuh bapa nyalu. Iwal ti kahidep duaan. Jang Arman keur nembe teh ngadon ka Bandung riweuh we nya ku bapa. Pak Adi cari dak-dak. Teu kedah seueur saur Bapak. Tos janten kawajiban abdi. Mung nyuhunkeun pidu anak we. Ceuk Arman bari tungkul. Geus kitu mah. Gumilar jeung Arman jerat jurut tarurun deui ting kareles kanu poek. Oborna mah teu can diseungeut. Tapi ka urut tadi kakara diseungeut nya lumayan kaayaan sakurilingna mending ngebrak caang. Breh bae urut galungan teh kabireungeuh. Taneuh ledug atuh jujukutan kayaning babadotan jeung sabangsana barusik kagalih. Breh jalan urut tadi nu kalemburna Bahdira. Bener we mani barala. Breh deui katempo rarembetan beulah kenca lidig kawas-kawas tapak nu ngaliwat. Hal ieu teu saeutik ngadatangkeun oge kacurigaan. Terus kuduaan disusud bet manjang. Komo sanggeus manggihan sosoehan samping dina regang-regang saliara lantaran cikarait. Kacurigaanana beuki nganelan. Terus tapak nu lidig teh dituturkeun bari hate geus mimiti tugteg. Bras kana beungeut hiji pasir. Tapak teh ngaleungit ngan ukur semet dinya. Bari ngacung-ngacung oborna. Gumilar jeung Arman tinggal lieu ka anggangna. Sugan we aya tanda-tanda nu nuduhkeun udaganana. Ngareret ka beulah kenca taneuh bejedug bubuhan di kebonan. Tapi taya tapak-tapak suku. Ret ka katuhu puguh rarembetan weuteuh keneh tara katincak ku jalma. Oge taya urut-urutna ditincak ku jelema. Geus puguh hareupeun mah garintul batu wungkul ngajurus buntu. Behareup ngajungkiring aya batu sagede leuit. Napel kana beungeut pasir. Ileng Gumilar luncat. Terus nerekel ka luhur. Bari ngacung-ngacung oborna. Tapi luput. Nu diteangan teh eueuh embusanana. Panasaran. Terus naraek ka luhur pasir sabudeureunana dikubek kuduaan. Teu sirikna sakur nu bala-bala disingkaban. Gawir pasir sakurilingna ditempoan. Tapi weleh ulah boro-boro jungkarangna teu kapanggih tapak-tapakna acan. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita
urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.